أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وللطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار صدق الله العظيم. Dina ayat-ayat nu kapengker dicarioskeun ngeunaan surga nu tangtos di dinya ge diterangkeun dicawiskeun keur jalma-jalma anu tarakwa. Henteu enteng tangtos pikeun ngahontal kana katakwaan teh lamun urang teu serius leres-leres ngalaksanakeun nu pakait jeung syarat-syarat ngahontal kana eta katakwaan. Tangtos timimiti keimanan teras nu pakait lain ngan sakadar arkanul iman wungkul tapi arkanul Islam oge. Dina Al-Qur'an teh seueur pisan dicarioskeun ngeunaan katakwaan teh. Kadituna keur jalma anu takwa teh disebutkeun na ayat kapengker di hiji surga, di surga Aden malah disebutkeun nu indah pisan malah di dinya teh senang-senang saindeungna lain ngan sakedeung jiga di dunya senang teh diukur ku umur di alas ku napas di dieu mah sakieu puluh tahun bersenang-senang di ditu mah salawasna malah lain sorangan cicing di dinya teh aya pendamping. Saha pendampingna tadi dia tina ayat nu ieu wa indahum jeung disagigireun maranehanana teh qasiratut tarfi aya anu saratia sebutna teh ceuk bahasa nu enteng mah bidadari cenah jalmi nu satuhu malah nu sapantar atrobun dukatah kurang ge meureun kabayangkeun baheula wawuh jeung nu sapantar kitu tah. Sok raresep teu
Iya para AA ya kapungkur jeung Nusa Pantar aki-aki nu ayeuna mah geus jadi nenek sadayana kitu Nusa Pantar teh. Pandanganana anu tangtos kacida pisan indahna tah satuhu saratia jeung sapantar teh kitu tah. Sok we tah dipikir-pikir ku urang baheula nepi ka ayeuna sapantar keneh tapi geus beda ieu waosna geus hampir seep malahan mah barudak ayeuna mah nyebutnya teh sudah meninggalkan dunia hitam cenah. Kartos teu meninggalkan dunia hitam. Rambutna nu baheula mah hideung, janggotna hideung. Hararideung ye. Ayeuna mah geus barodas eta maksudna teh. Meninggalkan dunia hitam ya Pak ya. Sangeunahna wae jeung teu nyarita teh teh. Dunia hitam mohon cenah pan kapungkur mah hararideung ye janggot hideung rambut sirah hideung tadi ditu mah moal aya engke teh ngora salawasna kitu moal aya kolot-kolot saindeungna teh kitu saindeungna teh disebut Jannatun Naim teh tah di dieu mah da diukur teh hirup teh sakieu taun beuki ka dieu geus beuki beda kitu Quran nerangkeun rek kumaha deui iwalti kudu diimani diyakini hadza ma tu'aduna liyaumil hisab nya ieu anu dijangjikeun ka aranjeun liyaumil hisab pikeun poe balitungan poe perhitungan gitu tah. Jadi aya hiji poe dihitung kumaha amal anjeun keur di dunya teh. Kitu dihitung urang teh. Kumaha ibadah urang ibadah naon wae nu dilaksanakeun teh yeuh tina rukun Islam geus sampurna acan kitu kunaon pangna acan ti mimiti syahadat ma atos sampurna cenah salat ge cenah kitu cok sanajan bisa jadi ai salatna mah osok ngan berjamaahna sok kaliwat wae cenah kitu teh da kagok cenah kitu teh nuju didamel jadi yaumul hisab sadayana ge dihitung urang teh tong dianggap enteng catetanana aya catetanana malaikat nu ngadamelna malah dina ayat nu sejen mah disebutkeun nu dibikeunna teh ka urang ku leungeun kenca teh ditu teh eta leungeun katuhu leungeun kenca mah pan biasana pakait jeung sopan santun gitu
jelema kieu teu kudu make hormat-hormat. Naudzubillah. Amal soleh geus nepi ka mana ye urang teh. Beres salatna nu wajibna, nu sunatna, tahajudna, terus ayeuna ibadah sosialna geus nepi ka mana kitu urang teh. Eta teh yaumul hisab bakal dipariksa. Anjeun teh baheula boga ieu boga itu tapi sugan hayang mere maweh kitu tah ka jalma-jalma anu sangsara. Ieu teh dijanjikeun ku Allah. Hadza ma tu'aduna li yaumil hisab. Malahan ditambihan inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna saestuna hadza ieu teh la rizquna bener-bener rizki urang sarerea malahu anu moal min nafadin aya tungtungna. Moal aya tungtungna, moal aya beakna, moal beak-beak kitu tah. Urang hirup di ditu langgeng. Kalanggengan sabada di dunya teh. Saindeng-indeng sok aya dina kabungahan kasenangan. Bari teu manggih kolot-kolot ngora wae saindengna kitu tah. Di urang mah pan diitung umur teh ayeuna oge sabaraha taun. Oh sakieu. Ibu sabaraha taun Yuswa? 45 cenah kitu. Di ditu mah 50 teh ngaku 45 teh gitu. Ya. Bapak sabaraha taun? 72. Nah, geuning jiga 27 gitu. Kayangna. Oh, 72, 73 ke kaditu sabaraha deui? Wallahu alam. Tah di ditu mah malahu min nafad. Moal beak-beak tah kitu. Hadza ta ieu kitu. Nya ieu ganjaran pikeun aranjeun teh pikabungaheun pikasenangeun nu moal bisa ku urang kabayangkeun da memang kacida pisan luhungna jeung luhurna. Tapi aya wa inna litaghina la syarra ma'ab. Jeung ganjaran saestuna pikeun jalma-jalma anu daroraka. Nu daroraka mah la syarra ma'ab. Bener-bener kagorengan tempat mulangna. Tuh. Kagorengan tempat mulangna maranehanana. Padahal baheula teh geus dibere kasempetan di dunya pikeun iman
pikeun Islam malah kadituna ihsan milampah kasayan aya waktos seueur di dunya teh tapi teu dimanfaatkeun saeutik-eutik acan dianggap enteng maka keur nu kitu mah disebutna at-taghin tegesna jalma-jalma anu daroraka nu pitempat-teunana kacida pisan gorengna tempat pangmulanganana teh saha jalma nu hayang mulang ka tempat anu goreng patut tong boro isukan di akhirat di dunya gepan tempat nu teu sae tong boro nu teu sae we ta bumi teh tepi pabalatak segala rupa aya runtahna pabalatak kitu tah geus bogoh ari nu sejen mah teu resep lah datang ka imah teh kitu naon pabalatak wae cenah kitu tah bararau wae barala wae padahal di dunya eta teh anu masih keneh bisa mun bumi kotor tempat kotor dibersihan gitu di ditu mah geus teu aya deui waktuna nu kitu teh pangmulangan anu kacida pisan gorengna naon teh pangmulangan nu goreng patut teh jahannama yaslaunaha fabisal mihad nyaeta jahannam anu bakal diasupan ku maranehanana nyaeta kitu tah tada teuing gorengna eta tempat teh tempat anu kacida pisan goreng mun kitu atuh kudu kumaha urang teh ayeuna teu aya deui tangtos ngajaga diri urang jadi lamun disebutkeun fabisal mihad panggoreng-gorengna tempat pangbalikan pan urang teh rek mulang isukan teh yaumul hisab dipariksana teh aya tempat nu disebut bisal mihad panggoreng-gorengna tempat mulang jahannam teh kitu bari jeung asup ka dinya yaslaunaha naudzubillahi min dzalik tong boro neraka jahannam anu pang panas-panasna jeung pang berat-beratna saestuna mah tapi naha jalma teh arasup ka dinya atuh tapi tempateunana di dinya nu teu boga duit mah tong di hotel da ngararedul biasana oge nya kapaksa wae sisi jalan rek kahujanan rek kabanjiran pamenemun kiwari mah kaalaman upamana kiwari ku urang ai boga duit mah geuning angkat tebih teh oh na hotel bintang 3 cenah rada murah malah aya bintang 7 bintang sabaraha bintang 5 gitu tah ya bintang 7 mah teu aya kudu aya nama aya bintang 7 ya aya batrieut dirinya nah ayeuna ge
di dunia nu garaduh artos mah tempatna lamun angkat-angkatan teraos gitu. Sim kuring sok ke tempat-tempat gitu tah nu araralus teh ya teu mayar da dipangmayarkeun kitu tah. Pangmayarkeun da ai kudu mayar mah sanggeuk teuing nah. Lumayar mahal-mahal 1 juta saputing 1,5 juta malahan. Gitu. Tukang gober we ngan 1,2 juta sabulan ieu mah saputing sare. Dirinya sanggeuk teuing lah kajenting di masjid wae. Datang di mana Bapak abdi ti anu aya naon? Ya aya peryogi enjing di dinya teh. Tiasa milu sare teu di dieu. Teu tiasa atuh cenah. Aduh teu kumaha. Kudu di luar wae, luar masjid. Ke masjid wae, da ai masjid di kota nu ararageung mah pantara dikunci sebenarnya mah. Sare wae di dinya di tukangeunana. Tah di dunia ge ukuran mah harta ai di dunia teh keur kasenangan mah kitu tah. Di akhirat mah isukan amal soleh gitu. Keimanan amal saleh tah. Tapi intina mah jasa urang teh naon wae keur nyiapkeun diri isukan di akhirat. Gitu. Jasa urang teh naon wae yeuh. Di dunia teh kumaha wae yeuh. Kitu tah. Tah neraka jahanam nu pieuseunana jalma-jalma nu daroraka tadi. Hadza tah ieu yeuh falyadzuquhu sing karasaeun eta kumanehanana teh kitu tah. Hamimun wa ghasaqun cai anu ngagolak nu kacida panasna jeung cai nu hangru nu pohara tiisna. Nu ieu mah panas pisan, nu itu mah tiis pisan. Di dinya teh keur jalma-jalma nu daroraka teh disebutna ge hamim tuh. Jadi orang sok aya ngaran pahamim. Tah kitu teh punten nya. Bisa aya pahamim di dieu. Nah, hamim teh di dieu mah cai panas geuning kitu teh. Inami gosak mah tara aya ya. Tapi hamim mah aya. Saya teh pahamim. Nah, canda abdi mah lain hamim ieu ditulisna ge ha mim cenah kitu pan aya hamim ari dina Al-Qur'an ngawitan ayat teh ya. Tah kitu tah kumaha kaayaanana. Malah wa akharu min syaklihi ajwaj jeung nu sejen-sejenna teh tina bangsaning eta anu rupa-rupa. Rupa-rupa bentukna itu ieu kitu tah. Tegasna mah nyarioskeun ngeunaan akhirat nu di dinya aya nu 2 kelompok teh. Aya nu asup ka surga, aya nu diduruk dina neraka. Naudzubillahi min dzalik. Hadza faujun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum solunar.
ieu rombongan anu pasedek-sedek arasup bareng jeung maraneh henteu aya pangampura pikeun maranehanana teh teu aya pangbageakeun sugan yeuh marhaban ahlan wa sahlan disambut teu aya di dinya mah beda reujeng nu tadi di surga mah disambut ku widadari teh anu qasiratu tarfi di dieu mah la marhaban bihim teu aya sambutan ka maranehanana teh teu dibageakeun maranehanana teh teu aya mangga beda jeung ka hotel duh kata rek di penjara sok aya mangga kitu teu apa kanu di penjara daratan mangga pak diantosan ti kapungkur sugan teu kitu cek penjagana gitu tanya diantosan bapak teh ku abdi aya teh nyebut kitu meureun pas saya mah sia cenah meureun sangeunahna wae gitu dagoan cenah nu jelas kelompok nu ieu mah innahum solunar saestuna maranehanana teh arasup kana naraka teu aya marhaba qalu bal antum la marhaban bikum tuh pok maranehanana nyarita malah arandika oge moal dipangbageakeun gitu antum kodam tumuhulana karena aranjeun anu ngalantarankeun tumibana siksaan ka kaula sarerea pabisal qaror jeung kacida gorengna eta tempat pamatuhan teh al qaror tempat cicing gitu kacida pisan gorengna tempat cicing teh naudzubillahi min dzalik neraka nu seueur pisan disebut dina Al-Qur'an teh nu penting mah di tingkat mana wae neraka mah pisang saraeun neraka mah siksa kanggo saha wae nu pantes asup ka eta tempat jalmi nu takwa mah nu apik tong borok tingkah lakuna tuangeun oge apik sok sieun aya nu haram di dinya teh malah Rasul sallallahu alaihi wasallam ngingetkeun ka umatna kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi setiap daging anu jadi tina barang anu haram maka seuneu neraka leuwih pantes keur manehna anu ngadahar tinu haram teh. Tuh coba bayangkeun. Jadi lamun kitu mah kudu apik atuh. Kakarek ieu mah
tuangan tinu haram. Kumaha mun imahna, kumaha mun mobilna kiwari mah, kumaha mun tanahna nu dipimilik tina hasil korupsi, bahasa kiwari mah korupsi, riswah. Tu kerame teh kiwari geuning. Keur silih bebeutkeun. Gara-gara nu diteangan eueuh can kapanggih nepi ka kiwari eta. Anu dituduh teroris mah tong berbulan-bulan atuh, sapeuting geus kapanggih eta mah. Ieu mah teu kapanggih-panggih ieu mah ya. Istilah cek ILC mah kabawa angin cenah kitu. Abdi sok nonton ILC gitu. Poe Salasa malam Rebo kabawa angin cedu kata nu isukan naon tah judulna. Leungit teu kapanggih. Perebut jabatan jeung sabangsana malah geus aya nu dikaluarkeun tah. Nu ngaran sompi teh polisi ya. Lantaran mere informasi cenah anu teu bener gitu. Atau diulinkeun wallahu alam teu apalah gitu urang. Jadi lamun teh mah dahareun bisa jadi seuneu neraka. Kumaha lamun pangkat yeuh boga kedudukan nu manehna teu pantes saestuna mah di dinya teh. Tapi ku sabab aya itu aya ieu dilelepkeun we ka dinya. Pan jadi haram salilana teh kitu mah komo nang nyogok mah. Itu sainengin teh atuh. Jadi haram. Tah di dieu Quran ngingetkeun ka urang sadaya. Surga neraka, surga neraka. Kitu atuh naon deui. Di surga mah disampakeun, disambut. Dina neraka mah la marhaban bikum. Teu aya penyambutan pikeun aranjeun. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban di'fan finnar tuh. Gugulun kaya nama. Maranehanana teh nyarita, duh Gusti Pangeran abdi sadaya kitu. Man qaddama lana hadza kitu tah. Sahaye ngulan ngalantarankeun ka abdi ieu cilaka kieu. Ayeuna mah kakarak make saha-saha. Nananyakeun, pedah naonnya abdi ka dieu? Saha sih ku abdi? Abdi saha dilelepkeun ku saha ka dieu? Kadituna teh fazidhu adzaban di'fan finnar. Tambahan yeuh siksa berlipat-lipat pinnari dina neraka tuh. Baheula maka bita jeung manehna teh isukan mah di ditu ngeles istilahna teh mun ceuk basa urang dieu mah. Nah, cenah bet nyilakakeun ka abdi. Kitu tah. Anak itu ieu ge jadi ibroh ka urang. Kudu jadi pertanyaan oge. Ulah nepi ka kaolo, ka gelo ku saha wae
anu luar namah jiga nu sae kitu padahal kadituna picilakaeun jiga nu sae yeuh padahal picilakaeun kadituna mah dina ngahadean hirup teh kitu tong boro-boro di akhirat isukan di dunia ge bisa jadi picilakaeun lantaran urang kagoda di dunia bisa ngahadean diri aduh kamari kieu ya Allah astagfirullah abdi teh cilaka yeuh kabawa kitu tah di ditu mah teu aya deui istighfar teh mal aya deui engke mah ayeuna istighfar teh ayeuna nyuhunkeun pangampura ka Allah teh kitu dina Quran ayat nu sanes dijelaskeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika Allah henteu ngahampura kana syirik menyekutukan Allah tapi salian teh eta mah dihampura ku Allah wa yaghfiru ma duna dzalik Allah ngahampura karena dosa naon wae salianti syirik contohna mah nu kalafir nu syirik teh musyrikun gitu bohalul kitab oge musyrikun keneh kabawa da ngaku Tuhan ka anu gitu geus puguh ai lain ahlul kitab mah tapi dosa salianti eta mah bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain hartina urang keun we darek dihampura ieu. Ngalakunan dosa ulah memang rek kaboro kitu. Buat tingkeur kitu tah. Kalakuan kitu keur doraka kitu pamana paeh teh. Moal sebut maot paeh lah. Gitu tah. Keun we lah disukan ge dihampura. Tong anu jiga di hotel paeh teh ulah gitu tah. Aki-aki nu kieu ya. Sare jeung rental coba. Rental. Efek teh paeh. Padahal mah profesor teh teh. Moal disebutkeun ti mana ngan profesor we gitu. Nah atau HS nate di hotel leutik di nu harga 200.000 saputing hotel Melati. Naudzubillahi min dzalik. Teu disebutkeun awewe nama siswina atau lain gitu ya. Ngan jiga nama rental gitu. Disangka rek hirup deui, rek sehat deui, paeh tama doraka naudzubillah. Ari hirup deui mah kapikiran mungkin sok emutan dosa baheula tah ka bapak-bapak, ka aki-aki, ka semuanya. Emutan dosa baheula teh naon wae yeuh? Ka nenek deui. Ayeuna aya neneng di dieu teh ya? Aya keneh neneng teu atau nenek wae? Oh nenek. Seur keneh neneknya. Tah coba emutan baheula dosa teh naon yeuh? Gitu. Istighfar ka Allah. Sujud ayeuna teh kudu dilobakeun. Tain salat fardu wungkul, salat sunat geus puguh, ai tahajud mah yeuh. Urang teh
tong kalangkung. Allah ngajanjikeun dosa naon bae oge. Ari aya kesempatan pikeun istighfar mah bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala, kecuali syirik teh, kafir teh moal bisa eta mah. Firaun wae nu geus tilelep amanna bi rabbi Musa wa Harun, iman tah ka pangeran Musa jeung pangeran Harun. Teu ditarima, da kapaksa eta mah. Marukankeun moal paeh manehna teh. Itu penyebutkeun saya teh berkuasa di dieu teh cenah segala rupa ge punya saya cenah eta teh. Kitu ta cek Quran dicarioskeun kesimpulan nama. Nah, make jeung kudu nyembah, kudu ibadah kana saja nanaonan teh saya yeuh nu kudu sembah mah. Teu nyaho geus tilelep mah di laut kakarek ngomong. Merukankeun moal paeh kajeun make kapal oge waktu harita duka teuing jiga kumaha tah parahuna kapalna. Nanti lelep we tah di laut merah ayeuna disebutna laut merah. Itu kakarek nyebutkeun amanna bi rabbi Musa wa Harun. Tamun aya jelema kitu ge di urang ari geus eta kakara tong kitu da urang teh rek maot iraha wae oge kitu tah. Tapi ulah deui nyebutkeun sahanya nu baheula kusim kuring ngajak-ngajak kitu siksana sing leuwih gede. Kitu tah. Kitu tah dina ayat ieu teh kitu. Qalu rabbana man qaddama lana, pan ada. Man qaddama lana hadza fazidhu adzaban di'fan finnar. Wow. Bere cenah kacilakaan siksa sah panggede-gedena. Kitu tah. Wa qalu malana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Jeung maranehanan nyarita nah geuning urang teu nenjoknya jalma-jalma nu ku urang dianggap ti golongan jalma-jalma anu jarahat. Da sorangan atuh. Da loba jelema. Mananya nu bareto nyelakakeun ka urang teh? Mananya nu bareto? Wah. Teu katingal harita mah. Kumaha rek katingal mikiran siksa oge pan di dinya. Kitu. Ittakhadnahum sikhriya amzagot anhumul absor. Tuh. Anu kurang dijadikeun pangecean diecek. Atawa naha panempo urang teh masalah ti maranehna tuh. Jadi lain urusan eueuh. Tapi dina waktu harita mah bisa jadi lah katempo jeung teu katempo kitu. Da urang nage keur kitu. Gitu. Dijadikeun maranehna teh pangecean, pengejekan gitu. Gitu. Tahnya karasa ku sia gitu tah. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlinar. Saestuna anu kitu teh bener-bener pacekcokan ahli neraka. Pacekcokan ahli neraka, omongan-omongan ahli neraka. Kul innama ana mundirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Pok caritakeun saestuna tayalian
kaula teh ngan anu ngingetkeun ngawawadian deung taya deui pangeran anging Allah anu maha tunggal nu maha kawasa gitu, kohar pemaksa, murbawisesa cek bahasa urang mah gitu tah. Tapi nu penting tina ayat-ayat nu tadi teh uih deui kana kaimanan katakwaan tong kagoda kunaon wae oge di dunya teh komo menang jijienan sorangan gitu tah. Ibadah ka Allah, tauhid ka Allah, amal saleh ka masyarakat tong hese lain ieu mah ari keur naon kerajaan naon kerajaan Sunda Wisesa naon Sunda Empire mah mayar gede gitu ta. Aya deui ta ayeuna naon rame pisan di mana-mana. King of King eta di Banten ta King of King mah. Di Tasik we aya atuh kumaha. Urang Tasik we aya loba duitna cenah ieu sadunya. Di PBB cenah ieu. Di Jawa Tengah, di Jawa Tengah Jawa Timur teh nu dina eta jara di raja ayeuna teh kating peda naon baheula mah da tara aya gara-gara nu ayeuna ieu yang jara di raja jara di putri iya kitu tah bakat kula lieur kiwari di Indonesia stres cek istilah gubernur Jabar mata stres cenah teh cek Pak Gubernur nya. Nah teu rek stres kumaha atuh da meureun kitu jawabna teh. Ya. Kitu tah. Ari keur kana teu bener mah garampang pisan kitu diajakna teh na di geroan adzan mah. Di masjid hese kitu. Gitu tah kayaan umat Islam di Indonesia mereka kerudung teh ibu anu tadi ti Sunda Empire teh jeung ti King of King teh jeung ti kerajaan Selacau Selacau kabina-bina teuing ye pedah aya kukurutan raja baheula nah ayeuna tidak aku kumaneh kuring turunanana kitu tah Indonesia kiwari da akidah parantos rusak dunya paran nu ngaruksakna teh moal sadeui tadi Indonesia ayeuna keurame ngeunaan peristiwa virus naon corona kahade gitu sing apik di urangnya sebenarnya geus pinuh ku virus ayeuna teh tina corona keneh dibalik saeutik virus rokona tah eta rek kumaha deui virus rokona ti ditu eta teh sarua itu ya pan pangbeungharna teh urang ditu keneh nu dagang rokok. Kamari ningali dina koran bisnis kabeunghar eta rokok jarum teh jarum naon? Jarum we grup jarum teh kakayaanana 560 atau 20 genep lah kirang langkung miliar dolar coba kalikeun ye karena rupiah pan jadi sekian triliun 500 sekian triliun nah kalikeun we kali 10.000 300 meureun ya 13.000 lain 10.000 13.000 $8 teh kitu
aya keneh dolarna Ibu pasesaan haji baheula. Masya Allah, centet di Indonesia mah geus tiba heula kena ku virus. Tapi tadi lain virus corona, tapi virus rokona gitu. Sakitu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan urang aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala salamina sarta urang dijaga keimanan sarta ibadah ulah aya nurobah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi